Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Geuning ari piit meting tara anggang ti sayangna. Geuning Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka ayeuna mah sang hareupan nu sarupa. Hidep tetep kudu daek kawin jeung Mirja. Sabab ku bapa geus dijadikeun. Malah mah geus nangtukeun waktuna kawin. Dieu jang Mirja laporan. Yen kawin teh bulan-bulan ieu keneh cenah hidep kudu ngarasa bagja. Sabab ieu batur mah dibelaan dudukun. Nyiar pelet hayang kitu teh. Ari hidep makari daekna. Mirih nu kumaha deui. Batur mah dibelaan kumaha. Hayang boga salaki teh. Ceuk bisar mah ayeuna mah jadi terus-terusan ngalalemu anak nya sangkan daek kawin. Sedengkeun bareto mah ngahalangan kana niat salakina. Nyi Sari teu nemalan sabab boga rasa yen ngomong ge taya hartina. Dabongan pamadegan indungna teu bisa dirobah. Tungtungna Nyi Sari mebeutkeun maneh kana kasur, nyuuh bari inghak-inghakan. Nempo kitu bisar mah samarepo lah atuh. Akhirna anakna ditinggalkeun sorangan, terus nyampeurkeun ka tepas. Barang gek diuk, ibu bapak abdi teh sanes kirang sono nanging dinten ieu teh saresna mah gaduh acara bade ngalareskeun ical geuleuh munding sareng banar. Takumadi kitu saja amit we teh. Cek Mirja terus munjungan ka Mang Ading jeung bisar mah. nah atuh engal-engalan teuing ujang. Kabaksa bargi abdi rarepot engke sanes waktos bade ka dieu deui. Punten wae titip Nyi Sari biri aya kapalaina mah engal wartosan abdi. Cek Mirja aksi pisan. Mangga atuh ujangkeun ku ibu ge moal diabur teuing moal. Sangeus amitan. Mirja ngingkig balik hatena teu pati sugema sabab nyaho yen Nyi Sari teu pati ngahadep ka manehna. Malah mah aya tanda-tanda rek keuwet da manehna balik ge henteu nemonan. Tapi Mirja teu leutik hate sabab pageuhnya kecap kolotna. Nu tangtu bisa dipake patokan. Soal Sari mah babari bisa diolo atawa dipaksa. Kitu ceuk pamikir Mirja. Kacaturkeun Mang Ading jeung bisar mah. Harita teh guntreng nyaritakeun kaayaan Sari anu sanyana. Dina akhirna Mang Ading nyokot hiji putusan. Kan urusan si Sari mah ulah dipake bingung. Budak maku-makolot we lah. Cikolot hideung kudu hideung. Lamun teu ngagugu kakolot budak naon ngaranna. Pirah ku sugan ari hantem-hanteman wae mah dibere ruang ku urang. Keun antep heula ngeunaan Sari mah. Kapaksa kudu dikerasan mah piraku deui atuh. Cek Mang Ading tandes naker. Atuh bisar mah teu ngomong deui. Kapaksa kudu ngagugu ka salakina.
cik si Nyai sina ka dieu urang kepatahan. Leos bisa mah muru ka kamar Nyi Sari teu wudu rada lila. Ari sabab Nyi Sari teh seuseup daek. Sanggeus araya ditepas gek dari yuk. Nyai bapak teh rek nanya ye, kumaha daek dikawinkeun ka Mirja? Embung Pak, batalkeun weh. Jawab Nyi Sari tanes. Kayak heula ulah waka nyarita kitu. Ayeuna jawab heula pertanyaan di bapak hiji deui. Naon sababna make mung? Teu suka ka Mirja teh, da kahayang abdi mah ka Karmin. Yo Sari, si Karmin mah geus moal bisa diharepkeun. Sabab manehna teh lain pamuda bener. Geus kacaritakeun bedegong jeung ngalanger. Atuh saja bati kitu ku hidup oge geus kanyawan. Yen si Karmin mah teu tigin kana janji jeung teu boga rasa tanggung jawab. Tak kulantaran kitu geus, ulah diinget-inget si Karmin mah cek bapak ge ulah. Biar aku bapak nyarita kudu balik deui. Mending oge ladenan mah jang Mirja nu geus puguh jujutanana. Mun abdi teu suka, sareng mun abdi teu bogoh, kedah kumaha? Ya, kasukaan, kabogohan bisa nuturkeun ngicilik siapa neuring ke. Nu penting mah hidup kudu nyaah kana diri, kudu karunya ka kolot. Sabab lamun hidup teu daek kawin jeung Mirja, bapak jeung makna bakal wiwirang. Papa we nu kitu teh mah nah make ditarima atuh. Mun sieun wiwirang mah we kawinkeun deui. Cek Nyi Sari badi cengkat rek abus deui ka kamarna. Atuh Mang Ading teh amek rikat ngajewang leungeun Nyi Sari. Deuk sia, rek mana sia Sari? Deuk keur ngomong jeung kolot sia kalah ngaleos. Nyi Sari Ngarenyag bakat kurewas. Tuhurna karasa leuleus sarta beungeutna manipias. gek diuk satengah mebeutkeun maneh. Ya jantungna ratug hate sumeblak sabab kakara harita disentak ku bapakna. Kumaha atuh Pak? Dengekeun sia Sari, maneh teu meunang ngalawan kakolot lamun teu ngagugu kakolot. Ngandung harti rek ngawiwirang ka bapa jeung ka mak. Yang deui maneh kudu boga rasa rumasa, kudu bisa mulang tarima kakolot carana ku jalan satuhu kana kahayang kolot. Jadi maneh kudu ngagugu, kudu kawin jeung Mirja. Titik segede jebug sia. Mun abdi teu nurut sagede jebug, moal di aku anakku kami jigo ai sia ini. Bapak ngomong naon eta teh? Kamana bae nyarita teh ulah waka kalepasan kitu ieu. Ulah kitu ka anak teh. Ih dah digoreng oge anak sorangan eta teh. Pikeun ngajaga wibawa kolot kapaksa kudu kitu. Teu hayang boga anak model gitu. Teu bisa ngajenan ka kolot. Cik atuh Sari. Mang Ading tetep keras. Atuh Nyi Sari teu ngomong deui ngeluk tunggul bari cari nakdak. Hate nyeri asa digerihan ku hinis. Mitra dangu ti harita Nyi Sari jadi malaweung jiga anu teu pati hideng. Langka nyarita tara daek ngobrol jeung mineng ngaringkep maneh di kamar. Mun ditanya ukur ngajawab saperluna beda pisan jeung biasa. Rai-poe teu beuki parna matak hariwang jeung melang. Tapi kolotna teu malire. Dianggapna Nyi Sari teh cek kolotna mah tunduk pisan ka kolot ayeuna mah. Padahal mah gering batin sieun ku kecap kolot. Akhirna waktu nu dijanjikeun geus kasorang. Dina hiji poe ka imah Mang Ading aya nu datang. Nyatana Basura jeung Amu Sura ngiringkeun Mirja anu meunang dangdan sataker kebek. Di tukang aya pangiring dua lalaki naranggung dingkul. Atuh puguh Mang Ading teh mani dag-dag deg-deg narima semah jiga anu kaweur. Akhirna semah jeung pribumi ngariung ditepas. Tok Mang Ading ngamimitian tumanya. Punten wae abdi teh salaku pribumi gitu hoyong enggal terang kana pamaksa dan salira. Nah bade aya pikeun sae naon itu bet mata keraluas.
margi ngalut bari cacanakan jika aya maksud anu utami mah abdi pasihan terang. Nah bertiga kanu kakara wae Bang. Aban jeung abah deh geus mineng tepung. Mineng patahnya di jalan pilaku make poho deui. Temal Basura Manehna mah geus teu asa-asa. Leres abdi oge emut keneh ka abah deh. Nanging naon maksud abah nu saleresna ieu teh bet matak laluas teuing tak kitu abah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Memang abah deh perlu naon gitu kesebutna deh ngabejakeun abah deh perlu deh maksud jeung pamaksudan sangkan pribumi deh teu kareurewasan gitu dah. Ieu Mang Ading abah teh ngahaja datang nepungan mawa niat nu utama nganu maksud anu tangtu. Ari maksudna taya sanes bade nyusul papadamian kapungkur nu aya patula patalina jeung barudak. Jadi maksud abah teh rek muguhkeun urusan barudak teh tina perkara waktuna ngawinkeun tak kitu. Oh gitu kartos atuh ayeuna mah hatur nuhun kana paratosan ti abah anu sakitu ageungna lajeng kumaha atuh abah. Yo Mang ngawinkeun barudak teh ulah dilila-lila lah. Urang jalankeun bae buru-buru sabab dinggeng-geng sarua wae yo moal aya untungna. Kahiji barudak geus patali ati atuh kaduana kolot geus satuju, katiluna waktuna alus ieu teh. Ari urusan biayakeun bae ku abah ditangkes. Malah ayeuna ge geus hayaga ieu tapi kade ulah salah tamba ieu mah lain ngahinakeun ka mamang lain. Tapi ngeberekeun ka bungahna ti kulawarga abah. Da sakitu Mamang. Oh kitu nya nuhun we ari kanggo abdi mah abah nanging irah kinten-kintenna hate Mang Ading rada honcewang lantaran geus kanyahoan yen anakna teu pati puruneun. Nya kieu we aduh. Minggu hareup urang jalankeun pas nama poe Ahad tanggal 14 Rayagung. Kumaha satuju? Abdi mah satuju wae da. Ti payun ge tos nampi katerangan di Jang Mirja. Sun mangga we ngiringan. Harus mah harus. Syukur ari satuju mah. Yuh terima atuh keur namahan waragadna. Rak jalankeun ku Mamang tapi mana si nyaina? Basura luak liuk hayang tepung jeung Nyi Sari. Ari leungeunna geus nyekel bungkusan eusina duit nu mawi tadi mah naju dipangker naju marab hayam. Natu sina ka dieu aduh susulan sina nyaksian. Bisar mah hidang kapawon nyalukan Nyi Sari nu keur ulin jeung adina di tukangin dapur. Nyi Sari kapaksa ngagugu bari jeung hatena ratug sabab geus nyaho nu datang teh kulawarga Mirja. Tah ieu abah cek Bisar mah. Suul guys rek cari sing tenang. Ya abah rek masrahkeun biaya nikahkeun ka tuang ramanya. Aduh saja badi kitu masrahkeun oleh-oleh ti Mirja ka hidup. Tuh opat dingkul geura. Basura nunjuk kana dinggul nu ngajajar deukeut lawang. Tapi Nyi Sari teu nemalan. Ngadenge kitu teh kalah tambah sedih. Bet asa jadi barang dagangan. Atuh ukur ngeluk bari cari nakdak. Hatena mah anger ngaitna teh ka Karmin. Nampi atuh abah hatur nuhun. Cek Mang Ading ngawakilan anakna nganuhunkeun ka Basura. Atuh bro Basura teh mikeun duit ka Mang Ading terus ditampanan bari nganuhunkeun sakali deui. Geus kitu eta duit dipasrahkeun ka Bisar mah ari babawaan anu opat dingkul dikajerokeun. Satuluyna Basura jeung Mang Ading badami ngeunaan cara-carana hajat.
dimusyawarahkeun sacara apik ngarah sarerea satuju ari putusanana akad nikah terek di imah Mang Ading sarta panghulu rek dionang panitia hajat masarahkeun ka urang Campaka Mbah Surah mah tarima beres bae. Saenggeus parat babadamian semah teh disuguhan dahar ngalingkung di tengah imah. Mirja jeung Nyi Sari sinadiuk ngareneng ngan hanya kal teu nyari sabab Nyi Sarina teu hegar kalah alum jiga anu bingung jeung sedih da memang kapaksa daek ngariung oge. Poe eta keneh Mbah Surah sapara kanca amitan bring baralik dijajabkeun ku Mang Ading tepi ka lawang pakarangan. Ari Nyi Sari lumpat ka dapur gabrug ngarontok ka Ma Ijem. Engko nyaon ieu teh geulis. Nah make ceurik lain atuh kayaknya. Nini tulungan babe mah teu suka kawin ka Mirja. Ulah gitu anak ini. Udah ngaliwihan ka hayang kolot mana komo da ayeuna mah geus dijadikeun mun teu nurut teh bakal cilaka. Sing asak teh jeuhan, sing inget kana wiwirang kolot, urang teh salaku anak kudu ngabelaan ka indung jeung bapa ku jalan nurut kana kahayangna. Omat ye ulah kitu anak ting, sing nurut. Ma Ijem mamatahan kalayan lemah lemut. Memang ari hate Mama Ijem ge sapikiran jeung Nyi Sari, tapi teu tega lamun rancana Mang Ading tepi ka gagal. Nah geuning Nini oge bet maksakan teu suka Nini. Ini mah teu maksa, tapi nyaah kahidep jeung indung bapa hidep. Nini teh hayang nempok keluarga urang teh kawiwirangan cu. Tak lantaran kitu wayahna sing sadar jeung sing tumarima ari cek Nini mah. Ma Ijem keukeuh ngalalemu hate incuna. Sangkan daek kawin ka Mirja. Tapi hate Sari teu narima. Atuh korejat cengkat terus muru ka kamarna geblug meubutkeun maneh kana kasur sabab unggal boga kasedih jeung kapusing oge ukur ngadu kana kasur ukur nyarita jeung bantal ngabudalkeun kasedih ku jalan ceurik ngumar Cimata. Tina awahingku banget kasedih tungtungna Cimata saat korejat Nyi Sari hudang ngajentul bari melong kaluar teu ngiceup-ngiceup. Manona mencorong kana tangkal jeruk nu luak leok katebak angin dauna pating garupai. Lila-lila dang daunan nu gugupai teh betrobah jirim jiga karmin. Sora daun nu pating korosak bet halimpu sada sora mangbarna sora karmin. Yang wae anu ngajak ngobrol ka manehna Nyi Sari seuri sorangan tapi seuri teu nyari da paroman mah tetep alum bangun anu keur nguyung bangun anu keur susah. Sari, minggu payun orang ka kaum ngara laksana hirup babarengan jeung Sari. Nyeh atuh hareupeun Sari jiga aya anu seuri. Beuki lila disidik-sidik tebet jiga Karmin. Malah sora nu bieu ge sora Karmin. Nyi Sari nungkup beungeutna tapi kalangkang Karmin kalah ka beuki Atra.
Bluk Nyisari nyuuh sora Karmin kalah kabeuti nong toreng sidik pisan netelageun yen minggu hareup rek akad nikah. Kang Karmin, nahnya urang teh bakal laksana ngahiji. Nahnya laksana kabale nyungcung. Nuhun Kang, nuhun pisan. Eta na diantos-antos ku Sari. Cek Nyisari ngagereneng lalaunan. Benar gelis, hidup teh bakal laksana ye. Kabale nyungcung, malah maminggu hareup. Cek hiji sora tukangeunana. Sing horeng bisar mah nu karek jol. Kebeg Nyisari ngarenyag sajongjongan mah teu ngomong. Malah mah unur-unuran jiga anu sieun. Teu wani deukeut ka inungna. Puguh we bisar mah teh heraneun. Nyai, kunaon jiga anu sieun apan ieu teh emak? Emak ieu teh. Mak. Manaon? Nyisari kegereuceuman jiga anu serap. Ya Allah, hidup teh eling atawa henteu Nyai? Istighfar atuh. Ih, ulah kabawa ku sakaba-kaba ari taeun teh. Bisar mah hariwangeun. Bisi anakna kawisap setan. Istighfar. Nah ada kuring mah teu kunaon-naon. Mak, Nyai, hayu kaluar heula sakedeung. Urang ngaguar oleh-oleh ti Jang Mirja. Itu gerak pi bajueun mani aralus teh sampingna mani parantes. Hiya buru-buru geura milih rek make nu mana lamun di rapalan teh. Hayu. Leng-leng sirah Nyisari karasa lieur. Breh kacipta manehna didangdanan direnceng-renceng pada ngariung, pada ngabeyeng, pada ngamemenan jadi ratu sapoe. Dina ingetan Nyisari di luar loba jalma keur digarawe, para tamu ngajajar bari dalahar, soraga melan halimpu, mirig tamu nu taruang bari suka bunga. Nyes Nyisari teh seri sorangan sabab dina ciptaanana mah manehna teh dikawinkeun jeung Karim. Mitra atuh pok bisar mah nyarita. Nyai, kunaon ieu surah seri sorangan ari taeun teh betiga nu ngagigihan. Kunaon? Mitra bisar mah geus sapunuk. Sabab karasa pating sariak jeung jajantungna mani ratug. Cuy, rek dikawinkeun nyaan ayeuna mah laksana jadi ratu sapoe teh. Cuy, rek dikawinkeun. Mana babaturan abdi mak? Geus daratang kabeh. Ceuk Nyisari bari cengkat halaunan. Terus turun tina ranjang ngadeukeutan lomari kaca nu aya di pojok kamar. Jen ngajanteng bari ngeunteung, dangdak dengdek, lungak lingek bari suraseuri. Brai bajuna dibuka lung dibalangkeun kana kasur. Ah, gereng patut eta mah, matak ngerakeun mending keganti ku nu anyar. Menang meuli Kang Karmin. Itu nate bari terus muka lomari gap kana baju nupang dipikaresepna ku manehna. Rap dipake terus dipapantes bari ngeunteung jiga anu teu hideng. Nempo kitu bisar mah kasima. Sajongjongan mah teu ngomong kalah nyakalan pipi bari olohok. Jantung ratu hatena pating sarblak melang. Bisi anakna siwah atawa kasurupan. Mak, halusnya baju ieu mah nya. Nah moal ngerakeun mak. Nyisari nanya bari gulak-gilek bajuna diusapan, bari marah mai. Atuh bisar mah teh beuki leuwas. Tungtungna kaluar ti kamar bari ngageroan salaki na. Kang Ading. Kang Ading. Iya ka dieu geura Kang Ading. Iya si Nyai.
Nyai kunaon Kang Ading. Mitra kaum dangu pangeusi imah gugup pating bertek muru ka kamar. Mang Ading nu keur melenyun udu ditepas luncat jiga aya nu natogeun rokona ngaceleng arima ijem keur ngagoreng lauk lumpat ka kamar bari mamawa susuk. Sedangkan adi-adi Nyisari ronghok bari olohok lantaran teu ngartieun kunaon nu jadi indung make ngageroan nu jadi bapakna. Aya naon ieu teh laluas teuing. Pan si Nyai mah teu naon-naon cik atuh ulah ngaributkeun teuing. Ih, adi taun teh. Mang Ading gegereneng. Sabab ku Mang Ading geus katempo Nyisari mah teu naon-naon. Hi, ulah waka nyalahkeun ka kuring. Pek ilikan eta lalampahanana. Nah pantes atawa henteu. Anak urang teh jiga-jiga anu keur ngagigihan. Hah? Oh, keur diajar nyangu. Ih, lain keur diajar nyangu. Anak urang teh jiga anu siwah. Hah? Jiga anu siwah? Siwah kumaha gagabah teuing ngaritaeun teh. Nya, nah gagabah teuing. Nah saha nu siwah? Paling ge emak anu siwah mah teu pupuguh bet gogorowokan ka batur. Ceuk Nyisari miheulaan nempas. Puguh we Bisar mah teh bingung. Manehna ngusap beungeut sababaraha kali. Nah, da kami mah teu siwah, eling, da can hees. Cek Bisar mah jadi bingung hatena beuki melang ka Nyisari. Mageus ah. Leuwih naon-naon ngaruwas wae. Tekaop aya nu senang sok ngaganggu wae kami keur nikmat udud. Palah digebahayeun rokok kami ka mana ieu? Cek Mang Ading rara tereret neangan rokok nu tadi diudud. Padahal tadi ge ngaceleng keburuan. Alah, gorengan tutung sia. Keur lauk ngan sakitu-kitu nah teh lapur atuh tutung mah. Cek mah ijem init deui ka pawon atuh cul we Bisar mah pada ninggalakeun ngahuleng sorangan jiga anu teu hideng. Mani rame ari aya nu kawinan. Di imah teh loba batur balawiri. Cekcok ngaromong, nu masak lobaan, semah arudud. Barudak meni ronghok. Kaditu ari nit sia ulah ngarogorog ka enggon pamali. Hei, sok ka itu. Cek Nyisari bari terus nutupkeun panto kamar teu malire ka Bisar mah nu ngajanteng teu daek ngomong. Lila-lila Bisar mah ngaleos nyampeurkeun ka salakina nu geus diuk deui dina kursi. Rokona geus ganti kuno anyar da boga sabungkus pamere ti Mirja. Kang Ading ieu cik atuh ulah kawas budak lalampahan teh kami teh kareurewasan puguh oge. Tapi nah teu malire itu budak teh titenan. Nah kunaon jung tempo ulah ngeunah-ngeunah kitu. Ai nah kunaon aduh. Tempo kaditu mun tong gampang nyalahkeun ka batur. Bisar mah ngamek. Atuh Mang Ading teh panasaran. Terus lempang lalaunan ngadeuketan kamar Nyisari. Karek oge serok bray panto muka lol Nyisari bijil. Beungeutna meuni bernok kodak, lipstik meuni kanal, sarta halisna direka-reka. Nini, onangan geus daratang kade sadiakeun susuguhna. Ulah ngerakeun nya nininya. Itu cek Nyisari bus deui ka kamar. Kalau terak ditulakan atuh meuni ngahulang Mang Ading teh. Sajengjengan mah colohok bengong teu bisa ngomong. Sanggeus rada lila kakara sadar. Masya Allah. Nah kunaon si Sari? Kunaon si Sari teh nyaan siwah gitu? Cek Mang Ading terus ngusap beungeutna. Keteyep ngadeuketan panto. Terus kaketrok. Panto teh diketrokan sababaraha kali. Nyai. Yo. Nyai.
buka pintu. Pintu bando. Buka bando. Montong ka jero kami keur dangdan. Ulah gitu Nyai. Ulah gitu anaking. Iya bapak ya perlu. Sok buka bando. Buka we ku sorangan butuh mah. Kami mah keur dangdan. Masya Allah. Kunaon ari si Sari? Mang Adi ngusap dada bari ngarahuh. Ras ingat kana babadamian tadi yen anakna tereh dikawinkeun ukur saminggu deui. Atuh jadi bingung Mang Ading teh. Kolayong katepas gek diuk cara tadi leng mikiran nu jadi anak. Kumaha budak teh Kang Ading? Cingan. Kapikir atawa henteu? Nyana kunaon budak teh adunya. Kumaha mimitina pangna kitu barang siang. Kena ku parabun ye. Parabun ti mana ulah sagoreng sangka pamali ye. Dah buktina. Bejadi kitu kakolot manik. Kasar ngomongna teh. Jeung teu ngagugu di pan biasana mah tara kitu. Si Nyai mah Ya minta tulung atuh ka Mang Lebe. Sugan bisa dijampe ka itu. nyaji gaduh. Minta budak sinaka dieu Mang Lebena. Mang Ading ngusapan tarang hatena jadi tagiwur loba kapaur. Ari bisar mah nitahan anakna nu deukeut ka Sari. Sina neang Mang Lebe tuluy budak teh init. Teu kungsi lagis datang deui kaparengan Mang Lebe ka bawah. Aya naon Mang Ading? Mang Lebe tumanya bangun heran. Tak pangobarankeun beunahnak. Sabab ngadadak jadi robah kieu mimitina teh. Barabat Mang Ading nyaritakeun kaayaan Nyi Sari. Nah jadi gitu cik kurang tempo. Mang Lebe kajero rek nempo Nyi Sari teuing kumaha carana. Panto kamar teh bet ujug-ujug muka. Eta panto kamar teh sarta Nyi Sari bijil. Ganjang ku Mang Lebe teh ditanya. Dibawa ka tepas gek Nyi Sari diuk teu jauh ti indungna. Geuning teh kunaon-naon Mang? Mang Lebe heraneun lantaran harita mah Nyi Sari teh memang teu naon-naon. Nah ada tadi mah kitu kunaon atuh Nyai? Mang Ading mencorong ke anakna Nu teu daek ngomong. Nyai sok sacarita ka mah. Kunaon tadi teh? Mang Lebe neuteub ka Sari Nu diteuteub malik neuteub. Bibirna ngageter nu akhirna pook nyarita. Nada abdi mah teu naon-naon Pa Lebe. Hari tadi tas di mana? Iya we di kamar. Da teu ka mana-mana. Mitra sarerea ngahuleng. Nu tadi narek ngubaran Nyi Sari teh jadi ngabuntut bangkong. Tungtungna Mang Lebe jeung pribumi teh ngobrol teu puguh. Hari Nyi Sari ngaleos rek mandi. Harita sakalian bebeja ka Mang Lebe yen Mang Ading rek boga hajat. Aduh nyatana hajat ngawinkeun Nyi Sari ka Mirja urang bunut cek Mang Ading teh. Mang Lebe milu bunga. Sanggeus rada lila didinya terus Mang Lebe teh amitan. Mitra kaum dangu gancangna carita kana mangsana akad nikah geus deukeut pisan. Di imah Mang Ading geus loba jalma nu babantu mani loba nu nutu jeung nu narokan suluh dokdak. Harita teh isuk-isuk keneh. Kira pukul 8 lah. Kehila atuh kehila ikhlas teh kabina-bina.
Kira-kira pukul 8 Mang Ading jeung kanca-kancana geus siap-siap. Lantaran nurutkeun rancana mah poe eta teh Basura jeung kanca-kancana bakal datang ngiringkeun panganten lalaki dibarengan kudu mawa barang nu ilahar disebut seserahan. Ari Nyi Sari geus didangdanan sabab engke kudu mapag calon panganten lalaki. Nganya kitu paroma Nyi Sari teu hegar, malah mah ti kamari keneh alum wae. Atuh saja bati kitu ampir unggal peuting sok ngajubleg teu beunang ditanya. Kolotna geus hariwang sok sieun dina waktuna akad nikah ngajubleg satuluyna matak wiwirang. Jam sabaraha teh nya? Mang Ading nanya kanu diuk pigireunana. Ditanya nemalan magarkeun teh jam 8 leuwih cenah. Aduh geus beurang yeuh, tapi nah Basura can aya datang. Nah moal tulus kitu. Mang Ading hariwangeun jung nangtung bus ka kamar anakna. Lemposari bisi candangdan, tapi teteh lagi saged sarta dikawal ku Bisarmah jeung ku tukang hias. Ade ulah kemana-mana, sagedeng deui saya mah rek datang. Hanya init ka mana atuh da moal jauh-jauh. Temal Bisarmah bari ngusapan pipi anakna bisi aya ka kebul meureun. Mang Ading ngaleos deui kaluar, hatena teu pati tentrem sabab bisi Basura teu datang. Mangkaning sagedeng deui bakal loba semah nu rek milu mapag panganten lalaki. Tapi kahariwang Mang Ading teu kajadian. Lantaran tekung silila ti harita nu diutus nalingakeun semah geus datang. Laporan ka Mang Ading yen rombongan Basura geus anyog ka sisi lemur. Alhamdulillah geuningan datang. Tukang nerima semah siap-siap. Tukang cai ulah cileureun ye. Tukang susuguh ulah ngalamun. Awas semah tere tepi kudu sasayagian obat. Awas ulah eta budak anu ololeho ka itu ka sisi. Ulah di jero. Aduh gerakeun eta umal sok ka itu. Ceuk Mang Ading menipat ciweuh. Maklum kakara harita ngawinkeun anakna da cikalna. Tekung silila leut rombongan Basura kaburuan. Mirja lempang diheula digoneng ku Basura jeung kolot-kolot sejena. Dituturkeun ku mojang-mojang anu narangeui baki. Garilis jeung garining da puguh meunang ngahaja ngahias. Tukangeun para mojang alitan lalaki marawa barang-barang meni sagala aya. Kursi, bupet, ranjang, kero, lomari jeung sajabana, malah kasur. Cager pohara mitra hanya akal kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu wae. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.